Nami abdi Peggy. Abdi ngalaman kajantenan anu pikasieun anu matak moal hilap saumur-umur. Kajantenana nuju kuliah. Hujan ngariricik kuring mapah ke terminal ngalian angkot. Katinggal aya angkot hiji deui ngantosan penumpang digana. Kuring buru-buru lompat da bisi beki jibruk baju. Pas tas jaket jeung angkot, aduh aya sesa hiji tempat piuk deui. Nya buru-buru sim kuring ka jero gek we diuk digireun ibu-ibu nu moal budak tukangan supir pisan. Tekuk silila pantau sareng kaca jendela mobil ditarutupan sadayana. Nyaprung mobil maju digas ke supir. Nepi ka lampu beureum ka hiji mobil eureun barang tinu lain. Ngan aduh alah nah ieu patuangan teh aduh ngarebek pisan. Aduh alah aduh begitu kuat. Aduh imam power beki lila teh adah aduh jadi keram suku kudu kumaha ieu dikaluarkeun sini sada urang angkalan sugan we eueuh soraan. Alhamdulillah eueuh sora anu kadenge ku batur. Tapi eta gerak ibu-ibu kirim sim kuring jol cumarita. Aduh asa baraon naon ieu teh nya, asa teu kuat ibu mangambeuna. Sim kuring jadi tegang. Untung sim kuring ningali kahareupeun lampu beureum. Pas hujan gede loba runtah nu kalaluar tina solokan. Nyapok kuring nyarita, ibu jika nama bau teh ti runtah eta nu kabapal di tuji hujan nu ageung. Da eta geuning saluran solokan dika nama diaralitkeun. Pok tidinya si ibu nyarita deui. Oh nya anya taruntah beki seueur ani nepi ka jero kieu nya bauna teh. Pok si ibu nyarita.
tekuk silila lampu berem Robi ka lampu hejo nya mobil teh majeng deui teu lami tidinya mendak deui parapatan lampu berem deui. Aduh bagi murilit pisan ieu buah katahan buah teu ieu alah asa anu neken teh naliang podet. Aduh kumaha ieu lamun nepi ka disada lain kuring deui nu era lambai tai ge milu era. Aduh Gusti kumaha ieu bagi murilit. Alhamdulillah tadi sada deui pok teh si ibu Jumarita deui tuh begini teh beki baunya asa dia bau bangke kuring curang ceudeung deui dan ningali aya runtah gigireun pasar. Ibu itu dipayung aya runtah panginten ka bawah angin jadi mulek ka jero angkot mah pok teh si ibu nyarita deui. Oh nya atuh da pamarentah teh lain buru-buru canakan eta runtah teh jadi mun hujan teh moal ngabawa pali moal bau kieu paning runtah pasar mah bararau. Pokokna si ibu nyarita teu lami lampu mulai hejo deui mulai majeng deui mulai was-was deui kuring jeung ngadoa supaya murilit beuteung nyeri beuteung teh buru-buru eueuh. Tekuk silila lampu berem nu katilu da kumaha anu direncanakeun rek beuki dia beuki dahsyat eta beuteung teh alah begitu kuat. Aduh kadek ngageser kumaha aduh Gusti alah beki hariwang beki gede beki sieun karuan jeung bukurna tekuk silila kuring jongka idean najerahan teh pok teh kuring nyarita najerahan kumaha lamun kuring pura-pura batu bareng genjeng hitu sugan moal kadenge kitu ku dina angkot kabeh bekilila begitu kuat ya urang cobaan ieu ide teh aduh beki nongton ibol teh aduh kumaha ieu Gusti alah can waktuna aduh kelak tah ayeuna ang pura-pura batuk ayeuna lalaunan rarayan aya dina angkot bareng jeung supir-supirna
ngareret sadayana janu kompak, ngareret kasim kuring galauna, bari mata pinuh ku sinis, bari ngadelek kasim kuring. Aduh, kuring bagi panik, kudu kumaha ieu? Kabeh nu ngomong saukur ngaleret hungku, matana mitara rajam, kudu kumaha ieu? Buru-buru kuring ngagarowong, Mang, kiri Mang. Kurusuh kuring bukakeun pantona, ngagajeng keluar. Buru-buru kuring lompat dengan jang, jang panyubutan. Buru-buru lompat, nyebutkeun ka era, beungeut asa-asa. Bujur asa teu ratu, buru-buru lompat kagak. Geus tapi kang antelkeun tonggong jeung bool kana tembok, culang cileun bisa aya jelema. Tina perasaan was-was ngawanikeun maneh, ngangkatkeun kodohkeun kana cana jero lalauna. Aduh, iya benda naon iya, bulet-bulet tapi piye? Dapat salah, padahal nyaho eta teh tahu, tapi da bisi lain. Nangodok teh deketkeun pandangan, antelkeun kana pangamu. Aduh, bau nama asa waduh, cing urang asa lambai dikeluarkeun, toelkeun kaleci bae teh kan lambai. Asa pahit-pahit kumaha. Tuh, udah bener tai. Sakitu wae carita henteu misteri malam Jumat ini. Ulah seuri sorangan milih pisangki jalma nu gelo.